Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Cantik luar biasa. Ini langsung muriang. Sampang jeung artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lu ngerening ya saha. Aduh, itu benar di gigireun teh nu kasep. Kasep teh kasepak. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para hayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh. Bios sakali deui. Bade ngajawab. Bade tarik. Araya. Nini aya. Parawan. Rana. Duda. Iya. Ngajawab salam didoakan mudah-mudahan sing loba duit. Amin. Ya nu amin nu keur teu boga duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ridho. Sadar. Teu kapaksa. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayat saya menen. Susu abdi mah punten Bapak tara nyusu ti bengi. Mohon asopnya di susu. Bu Araya siap kemana? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala ku ngalimatkeun ku ngabacakeun kalimat alhamdulillah. Acara syukuran walimatul khitan cucu ti kersana Bapak Lurah. Alhamdulillah ieu acara direncanakeun ti anggalna cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana luar biasa.
dina wengi jamaahna kompak jika ayat 7.000 majeng teu hadir. Terima kasih ka Bapak Lurah. Alhamdulillah kana meja parantos masihan cai susu sareng cai aqua. Nu paling dibanggakeun ku abdi dina hati sareng dina dada luar biasa. Parantos tepang sareng Teteh Santi anu sakitu geulisna. Terang ibu bapak sadayana dina channel YouTube-na karesepna baso anu sakitu ladana. Berarti kahobina sarua ngan abdi mah beda. Ari teteh mah lamun ayeuna nuang baso nu lada tara tingali seuhah boro-boro ngesang sareng ciremai. Abdi mah sok teu kuat ece. Luar biasa. Setiap waktu, setiap saat aya tayangan nu baru selalu nonton di channel YouTube-na. Ayeuna alhamdulillah. Bahkan jigana lamun didoetkeun mah da hafal ceramah abdi. Sabab sok dina TikTok na aya, tapi can aya pemasukan aja. Aya narek ditagih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Doakeun mudah-mudahan teteh sakulah wargi sing sarehat paranjang yuswana. Oke Pak Lurah, mobil khusus ya Ananda pengantin hitam saha bapak namina. Atuh bantuan itu teh saha? Chef Muhammad Rafaeza Kausar Rifki Zailani. Mihutung riweuh tos we lah panggilan sehari-harina saha? Kakak. Chef Kakak. Atah dengan aya. Chef Kakak putra Bapak Iki Zailani sareng Neng Silvia Febri. Sonjaya teh sahana ya? Hah? Oh, Pak Lurah. Ari aikurnya sih saha? Nenekna Ari Haji Aar. Hah? Oh. Akina Ari Haji Dede. Oh, ieu teh Haji Ai sareng Haji Dede teh nenekna. Oh, Ari Pasonjaya saha atuh nang ibu? Pak Lurah, ai bojona Pak Lurah saha? Bu Ai. Oh, atuh nang nya. Nenek sieu ka harti. Telat ya kieu ya. Riweuh ya ngaji cendah teh sok balewa. Ya atuh da Pak Lurah mah keur abdi datang tina mobil turun langsung kita naik kana panggung. Bujeng-bujeng tuang abdi teh can ngaleueut-leueut aja. Langsung disambut ya ku ngawal banser luar biasa. Makan ya mudah-mudahan dia teh hirup henteu gitu nya. Sanes atuh da bingung jijireun abdi cek ibu hirup tapi teu nyorak-nyorak. Kita tadi ngomong we kieu we. Disebut hirup teu nyorak. Disebut ceng-celengan da usid. Mau kada matur nuwun Kang. Setiap mendampingi abdi sampai ke akhir. Siapa Kang? Siapa bro? Atuh teu siap kumaha ngareneng jeung nu geulis. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atos di tanah ieu teh. Atos ari Bapak Jailanin atos di tanah. Atos ieu nu gigireun di atos. Saha namina ieu? Aa Sarip Hidayatul. Aduh Aa. Dia langsung ngesang disebut Aa. Atur nuhun ke Bapak Lurah, mudah-mudahan Pak Lurah segala pun hal yang dikorbankan ke Bapak Lurah, tenaga, materi, kesempatan, emutan ieu teh ngahajatkeun incuna. Muhun Ibu. Ibu dihadirkan sadayana abdi dionang di Pangandaran tebih-tebih di sisi laut. Abdi mah ibu ka laut teh ti Rorompo kirang Lampung aya 5 kiloan mah. Jadi abdi mah ka Nyi Roro Kidul teh ka Piua. Ibu terang Pangandaran teu? Alhamdulillah jamaah sadayana nu hadir dina waktos ayeuna tadi wilah-wilah ku abdi sadayana ningali ibu-ibu sareng bapak-bapak ngan abdi aneh ningali aki-aki sareng ningali abah-abah tampilan kana pangaosan ayeuna sareng kana pangajian rutinan geuning kunaon abah meuni benten kana tampilanna. Biasana abah lamun angkat kana pangaosan rutinan sok make sarung kari-kari ayeuna mah abah bade ningali abdi mau baligoh ti Pangandaran eta si abah meuni make celana panjang bade badag teuing di talian ku rapia.
ibu-ibu negara Raul nini zaman no angkat karena pangawasan rutinan biasana ibu sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah di palurah pangawasan bade ningali hadro jeung genyering eta nini meniningkah make calana legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing tebakan saya sama cici mua jadi wudu dah sudah dikoet ku anak kucing ini make Bu ayah mau nganggo legging ayah kita keciri aja ada legging teh lancingan naon aja lancingan ketat kurang tepat ari legging teh celana lepet gegelun tak kedak kieu ada wanita solehah di antawisna yang pandai menutup aurat pandai mengemas diri barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasanya cik ibu lamun istri ditiung wae saya awon piraku keur dikeramas di tiung kau kalau lihat tiungi ayeuna mah usum hujan jangan berani mengumbar aurat ya mau ini tipe ting coba usum hujan pakai baju setelan BLD buja lihat dunia lengan baju lurah luhur sabelah rok kahanapna bupati buka paha tinggi rok mini beketat 2 cm karena sungapanana liar tipe ting pun tengah ieu nu ngarorak bahaya ayeuna mah sok loba orai kobra liar tipe ting sakali macok na teh ngabahayakeun jabat cek deja urang dieu mah orai kobra na jadi karopea Hei parawan kudu eling ieu zaman geus guling beuki dieu loba maling nate tengah khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang culik model jalma akhir zaman geus kohol ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginapan saputing ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais porok huntuan nah oge bela himen panona alus irung alus edan mah nyambung kok asa-asa nyorak-nyorak kan awas kah ieu akang sok asa-asa jeung abdi makannya nyorak-nyorak kaluarkeun suara ibuku kaget maot sekali aku darah reheng wae si abah mah kieu we yo abdi mah izin dipelongkeun ku abah bari teu nyorak kieu sager abah ayeuna mah abah nu naik kana panggung abdi rek turun ka handap rek pelongkeun abah kieu pasti abah mah nyedower ihut ngisi panona alus irung alus ditempot di hareup teu jijir sirik na umbal minggu nah aku nu gelis loba nah aku nu bangor loba ilang ngapalkeun eta ceu sigana mah ngarasa bisa payung tungtungna kulit kelir kuning huntuna bodas tipung bibir berem-berem panon coklat ternyata abdi ngapalkeun lagu eta dina mobil manfaat lumayan kalurah di duit aduh cen lanjut bikin kajang sabarnya siap magelah subuh aduh teteh urang di rumah geuning manis siapun ibu-ibu diajak ngaji tepikeun ka subuh berarti ibu-ibu urang di mah KBG ahli ngawadul lemur naon ieu namina ibi cigadong
Oh, supaya di Cigadog pangawasan rutinan. Aya. Solawatan. Aya. Dina bulan Maulid supaya muludan. Aya. Supaya rajaban. Aya. Marhabaan. Aya. Tahlilan. Aya. Mun aya nu maraot di Cigadog sok tarahlil. Itu bisa nu marangot kan. Punten palura ieu masyarakat teh warga aliran sesat. Atuh maknya nu maraot karanya ing hirup anu duduk. Cicing anu teu udud tong di pareuman. Lebar kang panjang keneh da abdi mah lain nyarek udud ka akang. Sok dae teh nikmati rokok nu akang teu matak ngarugikeun ka abdi. Nu meuli akang, nu ngenyot akang, nu kabesekan akang, kompak-kompak, nu batu akang, nu gering akang, nu pae masuk salaki aja udud. Jujur ce lamun ningali salaki udud wae nyeri hati tuh. Nyeri hati da di soalna teu adil. Sok ibu lamun salaki meser rokok sabungkus ece sok ngiring ngenyot sakenyot. Ari ece meser baso sakantong sok salaki ngilu ngarasaan. Adil henteu. Abdi mah pernah ka salaki cicing tong udud wae maksudnya lam teh karunya bisi gering. Kumaha jawaban anak peduli teuing tong loba obrol. Nu gering, nu teu gering oge, nu udud, nu teu udud oge anger paeh ieu. Ajeun mata abdi mah angketkeun we ece salaki teh sing tuluy udud sapae. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu. Lanjut. Bapak Lurah sareng Ibu Ani. Oge Bapak Zailani ngempelkeun sadayana urang Cigadog dina wengi ayeuna sanes kupeda seueur banda sareng pakaya. Nu dipalar hoyong doa di sadayana sugan jeung sugan ku ngariungna leuwih ti 40na. Bahkan upami di etang ayeuna mah di dieu aya meureun 200 jalmi nu hadirna. Namun dipalar sareng anu dipikahoyong ku palurah iwati doa ti sadayana khusus kanggo cek ayeuna kakak umum kanggo sadaya keluarga palurah anu dipalar nu dipamrih doa ti sadayana supaya ayeuna aya ijabah doa ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kahoyong palurah diijabah utami pala putra putu palurah sing janten murang kali anu saroleh jeung sarolihah. Amin ya robbal alamin. Palurah ayeuna sareng Bapak Zailani boro-boro dengan harta yang dikorbankan pada malam ini ketika cucuna cek kakak nuju dihitan wih dihitan. Sedangkan pengorbanan ibu kanu jantan putra mabu tidak ada batas. Kecintaan kasih sayang orang tua ka putra teu aya batasna, teu aya seena. Mata keterangan cinta yang abadi itu ada 3 rupi. 1. Cinta Allah ka hambana. 2. Cinta Nabi Muhammad ka umatna. 3. Cinta ibu bapak ka putrana. Lamun dietang ku ece wal kajumlahkeun dina kalkulator nage bakal sedep. Ti mimiti kamari palurah ngayakeun acara tuluy tadi siang ayeuna dipungkas meureun ku abdi ieu. Luka ini aya deui teh aya. Tema, wah, cuk lega dipasangkeun tingali lamun ecek tangah mah, ngagarayap juga sayang orden. Bangung, jangkung kieu abdi teh biasa dipasihan bangung siga kieu cuk. Abdi makanya dihanap oge ternyata palurah aya nu sanesna deui. Bahkan alhamdulillah keluarga di Jakarta teteh Santi oge haladir sadayana alhamdulillah. Sing diijabah doa ibu bapak sadayana harapan palurah kahoyong palurah mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kecintaan orang tua ka putra moal seek, kecintaan Nabi Muhammad ka umatna moal lana moal laas. Ayeuna kecintaan Allah ka hambana ka makhlukna yakin tidak akan putus. Tapi nu beda cinta urang ka salaki, cinta bapak ka pamajikan, yakin itu cinta nu teu abadi, yakin eta cinta nu taralami, yakin eta bogoh nu taralila. Kunaon cinta ibu ka salaki teu lami, kunaon cinta bapak ka pamajikan teu lila, sabab cinta eta sokeuna ku seep lain sepat. Ceng aya bogoh di dahar setan. Ampun ieu mah jeung aliran sesat atuh. Pangaruh ti rumah tarahlil. Cinta ke di dahar setan. Sok jujur we ari ece ayeuna kaca laki cinta keneh henteu. Bu, ibu kasa laki bogoh keneh henteu. Jujur bogoh keneh henteu. Oh, akang tong elek akang bogoh keneh henteu. Eta sing abang teh baju bodas henteu. Itu jawaban yang paling tepat. Boro-boro abah haji ayeuna anu yuswa saluhureun abdi
ge berkurang cek geus hadir anak sapertos ayeuna Bapak Zailani gaduh putra cek kakak yakin ka bojona kayaknya akan berkurang nu tadina 100% 80% nya ka anak 20% nya ka pamajikan betul sok ibu salaki ibu usaha mau dibela usalaki saha panggeulana mau disebut anak di jauh-jauh tuh ibu usaha teh ngabela anak pamajikan tara nyebut ngabela pamajikan anak salaki ibu balik di panyawaan sono ka putra ibu sono ka keluarga anu panggeulana di pangkuku salaki anak atau pamajikan anak osor salaki euceung mah mangku euceung lah anak teh ngahuleung we sok balas salaki euceung ah ka anak balas caroga ibunya ah ka putra ningali putra salanana morosot lancingan budak morosot pasti ku salaki dibenerkeun da gede kanya tapi ari ka pamajikan mah geus kurang kanya ningali pamajikan calana nu geus bener ge ku salaki teh ngadon dikorosotkeun da eta teh kurang kanya oh bu yakin ibu dorongan kuat anu utama sanes sepeda dipaksa ku palurah da palurah mah teu maksa ibu kedah hadir ka dia betul ibu dipaksa henteu ku palurah aya nu maksa teu aya tapi yakin kekuatan dina ati dorongan anu utama dina dada aya hiji ibu nu janten motivasi karena apa ibu angkat ka dia satu kita punya rasa mahabbah cinta ka Allah cinta ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa cinta pasti ada abdi ge moal teh nyambung jeung jurig pipi sok mumpung aya teteh santing ke mayar rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci akan hilang sampai datang akhir masa renungkan kirang kompak tungtung nace tong ditepakan sok tempona akurkeun awas nu teu milu nyeri huntu renung awas bapak rasakeun tong kalau moloh kitu Kang sakali deui renungkanlah aduh ngareunakeun meureun manehana mah teh sok yakin akan ku cinta urang ka Kanjeng Nabi ku cinta urang ayeuna ka Gusti Allah kalah segalanya kalau cinta sudah melekat teh kotor terasa coklat betul bohong kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie cepari bahasa kalau cinta sudah membara teh ucing ge terasa pedak cek saha anggur we teh ucing mah jasana teh kumaha tuh geuning arah kalau cuma berarti euceung mah unggal dinten sok ngaraosan teh ucing jadi euceung mah yakin hasem beuteung pahit euceung teh beuteung amis berarti ya teh korban kucing gitu nya Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik yakin ya guys ami kecintaan palurah ka incuna kecintaan Bapak Zailani ka putra nah berkorban segalanya luar biasa mudah-mudahan Allah ngawalas ku kasayan janten ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin da geuning ibu bujeng-bujeng palurah euceung gaduh putra henteu aduh boga budak henteu aduh hasil buah cinta euceung jeung salaki ieu ge hasil buah cinta Bapak Zailani sareng saha sareng Neng Tia Neng Pia lah kada bisa bayar jeung kue Pia hasil buat cintana Bapak Zailani sareng Neng Pia da moal mungkin ayeuna lahir cep kakak lamun ayeuna Neng Pia sareng Bapak Zailani tidak ada rasa cinta bu yakin cinta ibu ka salaki ayeuna tos dayanya nya ge berkurang itu so ayeuna Bapak Zailani kikilan teh dasarna sepedanya ka bojo agung nama pengorbanan Bapak Lurah oge ka putra ka incu da boro-boro ayeuna nuju waktos dihitan ayeuna ngayakeun acara ibu gaduh putra nuju dikandung dina patuangan ibu janin masih kena ibu ayeuna teu acan dinyawaan
tos mulai aina berkorban segalanya demi anak komo lamun tos nincak 4 bulan keluar bahasa geuning dina katerangan 4 bulan bayi mulai dinyawaan 5 bulan bayi usik 6 bulan bayi malik 7 bulan bayi kolot 8 bulan bayi ngora 8 bulan bayi lahir maknya ngora deui kolot deui rek lahirna nuju 4 bulan ibu ngadongang tatangga nyumpingkeun baraya ngadatangkeun ajeng-ajeng kiai nu dipalarpak kiai hoyong doa di sadayana hoyong pangmacakeun Al-Qur'an dipimpin ku kiai ku kasepuhan abdi gaduh ayeuna jalin anu judi kandung tos dinyawaan hoyong jantan putra anu soleh sok aya ibu di lemur Cigadog lamun umur 4 bulan patuangan nganung sok aya pangajian ngariung 4 bulan bedul lila-lila teuing ngariung 4 bulan rek sanggup jeung ngariung 4 bulan ayeuna dek karek 2 jam mani kecangkeun omong cicing jeung abdi mah kudu konek ceu ulah adu carana ceu buaya teh efek lapar ceu teh geus taruang teh acan sami abdi ge teu acan abdi teh angkat ibu tadi teh ti Karawang karusan tadi pagi teh jadwal di daerah Purwasari di Jatisari wios teu naruskeun oge ayeuna ka dieu ti dieu teh ka ditu deui ka Karawang moal ka Pangandaran da jeung jadwal di Karawang di Teluk Jambe luar biasa ti dinteneun 5 dinteneun abdi moal wangsul ka Pangandaran doakeun sing sehatnya amin kieu geuningan jadi wanita panggilan malam bisa cuma jablay naon jablay mah aja jersey jablay 15.000 totojer na keusi abdi mah ceramah geucengan aya nasib ceramah teh da kitu geuning teteh abdi mah benten sareng teteh kaditu ka dieu duh berhasil enak mau mobil ge duh ibu kapita dari mobil teteh santi abdi mobil sakitu ge meunang nganyuk jadi teu ngareun lamun digas teh setoran ketika dibawa mangkol kredit kita ngecada kudu bintaan kudu lia batur mah karena kalau mata jadi geringkeun milik teteh milik abdi beda milik oge sarua mau sami betul sok panasan kudu lia batur yang batur meuli motor nu ngebul teu ka harti batur nu meuli termos ibi nu ngagola kalau batur nu meuli kulkas nu muriang ulah nurutan tatangga abdi watir tepikeun ka maot karunya tidak menikmati kehidupan di dunia dan gara-gara panasan ke dunia tatangga beli kulkas tatangga muriang dibawa ke rumah sakit Pandega di Pangandaran di rongsen di oknamu tuh cagur panasaran salakina teh pamajikan utah-utahan we dikerap tongongna muncul gambar kulkas tatangga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ada nih cagur rumah serang teteh Santi serang abdi bayar nanti benten dia pernah kamari palurah di ditu di daerah Pamanukan di Sampangungkeun sareng Lesti Kejora ini aya kasusna geuning cek kamari kada RT teh ya abdi di Sampangungkeun sareng artis Lesti ulah kamari 2 lagu wur nu nyawer abdi mah boro-boro palurah di dieu teh 1000 aja bias kata bias palurah dari kamu balik mah tara diulang belum tapi engke ari balik sok bisa kali punten palurah ieu mah nu atos ieu cenah nu atos ya nu atos mah palurah tara duit tungkul nu atos cari-cari palurah teu geng seremutan nu acan mah ngawe ka nu atos nurutan nah aja palurah abdi ngobrol kitu teh ami aya persiapan bisi aya tuangeun uncan di karbusan tanggung si Daki aya artis mah tuh udah walah bangga nu ngajaga ge henteu kieu polisi satpol pp lungsur tina panggung langsung dikawal artis mah ibu lebot ka bumi panitia Allah eta amplop meuni opat meuni parinu meuni karano abdi mah sok penasaran cek Pak sabaraha eta mayar Lesti 200 juta curik abdi mah palurah teh era ieu nu aja abdi bari musafan dada ngabandingkeun nasib abdi jeung Lesti meni beda Lesti mah 200 juta abdi mah teh Santi alhamdulillah umur-umuran ceramah ku panitia can pernah dibere 200 juta da abdi ge ka dieu ka palurah yang 10 juta ge ditawar deui saur palurah si Ridho Gusti palurah abdi teh lamun teh ngemutkeun Ridho jeung
dipikir-pikir tadi lepakan tarang di jalan rek naon ka Tangerang da eueun mongonang. Mataku gue kadieu insyaallah palurah abdi marido. Ridho abdi mah teu sugan datang ka dieu abdi niat rek neangan duit palurah teu da abdi teh leungit duit. Tempe abdi mah ceuk ku palurah teu dibere duit oge lah asal balik menang amal itu astagfirullahaladzim. Punten palurah keur make tiung hidung teh buat amplop tah. Cuma palurah bawa ka rumah sakit. Infus. Aku geus manimit mah ka abdi cok. Ya cok maot mah yakin moal mau amplop. Punten Bu abdi terang cek dina YouTube. Kakarek ningali aja di media. Bumi Teteh Santi teh ngolip cok. Mun aya ngajaran gitu. Tapi can dionang. Duh, aja da yakin aku Teteh Santi ge palurah maot mah moal anak bumi anu agreng. So cek komo amplop anu hargana teu sabaraha. Mata ku cuma abdi amplop, amal, cok. Nu berharga lain amplop amal. Da urang Cigadog oge anu mau teu sining mamawa amplop, teu sining mamawa mobil, teu sining mamawa sawah. Angger maot mah nu dibawa iwati amal. Urang sanes amal soleh ijem. Kapan nu maotna oge urang. Ari amal eucerek di kamanakeun. Da soleh ge maot teh hayang babawaan. Nu dicanak mah amal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. 7-4 bulan dikandung patuangan terus mulai berkorban dunia harta anak ecah hayang soleh indung berjuang dengan segalanya berkorban segalanya mincak deui umur 7 bulan ngayakeun deui pengajian ngariung 7 bulan sok aya. Tuh geuning beuki lila. Ngariung 7 bulan beuki cangkeul. Saep deui artos ibu dihijikeun jeung 4 bulanna dukating jumlahna saep sabaraha. Dur ayeuna waktu dihitan pengorbanan aki jeung nini, pengorbanan bapak jeung inung teu aya batasna demi anak nu dipalar budak koyong so. Apakah ibu dengan banyak harta yang dikorbankan anak mampu menjadi anak yang soleh? Ingat ibu, pengorbanan inung dan bapak dengan haliah dunia belum tentu anak menjadi anak yang soleh karena haku walid ala walad salas, kewajiban orang tua hak inung jeung bapak kaputra dengan dunia yang dikorbankan tidak cukup ingin menjadi anak yang soleh. 1, ayu hasina ismuhu, anak berilah nama dulu dengan baik. Bu Gadung putra mamina nu sae sapertos ieu Muhammad sak rapain sak alhamdulillah ngange Muhammad awalna atanapi ngamu Ahmad atanapi ngamu Abdul asmaul husna kaitkeun kana kalimat Ahmad atanapi Abdul Manan Abdul Razak Abdul Fattah Ahmad Tontowi Ahmad Jailani Muhammad Ridwan sae kumaha bae ieu mah kamari mah kerusum Covid mah cuk ngaran budak teh di abdi tatangga sahana mina Udin Kopidin titi mangsa cenah kerusum corona eta dina saha ojak jaga jarak ari eta anu awewe sanu bungsu Yati Bansoswati uluh ayeuna mah kitu teh dinu kitu tina bulan kelahiran jadi ayeuna eceu titi mangsa sahana mi budak eta eceu ngagung ieu mah cenah Neng Ois Febriani da lahirna bulan Februari ari eta nu bulan April eta mah cenah Ica Apriliani ari eta anu bulan Maret eta mah Nyi Haji Meri wah tir atuh si Febri adi lancek jeung Meri kalau masuk aya ieu nama Gani jang sangaran Gani Abdul Gani eta teh tina asmaul husna Goni bahasana Goni teh kaya ngah cenah Bu Haji abdi mah da Gani teh lain tina asmaul husna singkatan tina naon bapak abdi Angga inung abdi nani jadi Gani pin ceng teh maneh ceng kumaha lamun inung maneh mumun bapak maneh iding munin wah as eta lamun bapakna Tata cek inungna ai anakna teh jadi wah asli lamun bapakna Abbas inungna Kokom anakna jadi pasihan nami anu sae wayu adibuhu yang kedua anak berilah pendidikan tingali palurah ibu biasa sukses ieu teh ladang didikan ti sepuhna Teteh Santi abdi terang eceu ayeuna lalakonna masyaallah sok nalangsa abdi mah ternyata kesuksesan seseorang itu bukan hasil enteng bangga eceu ngitung teh lain ayeuna kana 10 langsung ti 0 heula betul Bu kudu pait heula kudu manggih peueur heula kudu nganggo ayeuna urang teh kudu emut geuninganan eceu
urang hayang tepi ke angka 10 teh kudu ngalewat 1 2 3 4 5 genep teteh Santi sampaikan ka sukses ayeuna karirna ti awal heula ti nol heula abdi mangalaman ceramahna motor dari motor lagi nu batur ngojek tapi kan karot teh soe ngait kana rantai atuh pipiti teh soak cok zaman pipiti kene harita mah di bahanan kudu hajat teh pipiti eusina teh lolodeh kenur teh saun tapi aya lagi masih kene kealaman palura eta kamari ceramah abdi ka ujung kulon kali itu ka daerah Banten mana mah cok ya Allah naik motor menang sajam cok motor teh motor bek tuh bari anu geus dikanceng ku karet ban teh setangna teh naik cok tukang ojek teh hidung dia bau sajam abdi na motor Gusti abdi rek keul ka saha ka panitia abdi teh hayang nyarekan abdi sok emut kana kalimat thayyibah diajarkeun di pesantren la ilaha illallah la maujuda la ma'buda la matluba la maksuda urang dikitu dikieun teh ku Gusti Allah sahadat sing kuat makrifat sing akurat mata punten kabudak ajarkeun kalimat syahadat bacakeun syahadatna ngantina kalimat syahadat sing bisa malik nanya ka diri urang anak sing bisa malik nanya ka dirina dina kalimat syahadat syahadat menyiptakeun urang syahadat nu ngahirupkeun urang syahadat nu kitu-kieukeun urang iwatidat kagungan Gusti Allah Bu bila mun ngaraos ayeuna capek mana langsa dina motor muntang bingung bekal teu aya akhirna mah muntang we kana beheung tukang ojek setiap digas dicekek bohongna watir tukang ojek mending nek-nekan juga nu keur sakarat sajam di perjalanan anu jalan banyak mudun teh ojek kencak atuh jurang dugi ka lokasi semangat abdi ceramah kenging 2 jam setengah dan ningali jemaah kompak di payun seueur pamuda nu karesep teh juga di dieu aki-aki lungsur tina panggung panitia menikat bagor ke abdi palura langsung masihan amplop man ipis abdi api-api ka WC yang muka amplop dibuka teh palura teh kurang teu leuwih 300.000 cek abdi teh pasti ya salah mikeun ari keluar ti kamar mandi ti WC panitia geus megat cek hapunten cenah Bu Haji bari digentoskeun pagentos segoreng eta amplop teh cenah MC makana punten palurah bisi pahili ayeuna geura pisakeun mana jang abdi mana jang MC oi cek palurah teh atuh sing rido we cenah Bu Haji ka dieu mah anggap we baraya hatur nuhun palurah nya ngan hari keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya tapi laku atuh da palurah ge jalmi eling geus eling teh palurah jawab eling tuh aku palurah alhamdulillah yuh jamaah teh tos nyebat eling ka palurah abdi make heula palurah teh kengwa ka pede palurah da abdi mah nangtoskeun eling teu na palurah kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti palurah teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede astagfirullah punten palurah ieu warga palurah tong nyebut teu eling tong dibere bansos dah tong dibere BLT aduh aya Pak RT teh aya mana Pak RT cobi Pak RT menampakkan diri ieu Pak RT na jalmi sanes kapan ari jalmi mah lamun ngaji teh sok kaciri nu tara kaciri mah juri jadi lamun Pak RT ngaji na teu kaciri berarti RT teh nyumput nah Pak RT ieu kade ieu nu dihareupeun abdi nu nyebut juri ge hi cek ulah nyepelekeun ka RT da aparat anu paling caket jeung rahaya teh eueuh deui ieu ti R ari RT teh singkatan tina ripuh terus aslina palurahnya anu jadi RT mah Gusti aya bantuan ti luhur geuning ti presiden teh diturunkeun ka gubernur ti gubernur diturunkeun ka bupati tuluy ka camat ka lurah nu katempuhan kudu ngabagikeun R ketika aya warga nu teu kabere meni sok sinis eta ngobrolna tuh RT urang mah teu kabere eta we dulurna jeung tatamana sekalian we dahar RT jeung karungna astagfirullahaladzim yo sesuai jeung aturan RT teh ngabagi-bagi mata abdi masukna langsung ningali nasib RT Pak RT doakeun abdi teh sing jadi presiden kapan palurah geus sakedap di pada nyalon lurah palurah engke mah palurah teh mudah-mudahan sing jadi camat geus jadi camat sing jadi bupati amin atuh geus jadi bupati mudah-mudahan sing jadi gubernur geus jadi gubernur mudah-mudahan sing jadi presiden
hebat sama Pak Lurah kenu jadi presiden abdi wakilna. Sabagus badami abdi jeung Pak Lurah lamun abdi jeung Pak Lurah jadi presiden jeung wakilna janji sadaya RT nu aya di dieu rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pentahlilan. Allah salih wallahi. Di dieu aya santri teh aya. Aya pesantren. Itu santri sanes. Duh, aya mata kadece. Budak nu kadua wa yu'adzibhu didiku pendidikan agama. Ilmu matematika bagus, geofisika hebat, astronomi baik, tapi yang lebih pokok anak didiku pendidikan agama. Dayakeun teteh Santi oge sareng kalurah mau sukses ayeuna ku usahana ku karirna lamun teu aya tanaman agama ti awalna ti sepuhna betul. Betul. Sepuh kapungkur mah benten sareng sepuh ayeuna manangna nenek budak teh eueuh diogona teh beda. Budak ayeuna mah di betah-betah, budak teh atuh tinggal kalongeun. Abdi mah kapungkur ku sepuh teh diciuman teh bari maca kalimah thayyibah inung teh la ilaha illallah. Ayeuna mah langsung budak teh anak ieu inung stres. Anak sorangan disebut anak saha. Sok aya nu kitu aya. Anak ieu. Atulah budak teh ngahulang ari kuring anak saha atuh. Manya kuring bijil tina liang bedug cek budak. Jeung bapana ge sami atuh da euceut teh mani sarua anak baliknya abah. Sono ka budak mawa oleh-oleh na kardus dijingjing ku bapana budak ngaboro-boro ngalawang pantau. Ayo puyang, aya pulang. Nah cadel budakna bawa adus. Aya pulang bawa kardus. Bapana atuh budak geus bisa ngobrol ditinggalkeun menang 6 bulan. Anak ieu. Budak mah teh nunjuk anak sia. Ngaca punten bahasa eta mah lain jangka budak, jangka salaki. Ya Allah, meuni teu ngijek-ngijek nih ya. Geus abdinya. Ya wajar si anu dipayun ya teh golongan jalmi susah. Kunaon panggil disebut susah teu kabeli kopiah acan. Ka mana kopiah? Aduh, tong nyeri hate punten lah da kopiah jeung tiung mah euceut teh jadi jaminan asup ka surga. Laras? Sok euceut ayeuna ditiung apakah tiung eta alus jeung hate ibu da belum tentu teu apal eusi hate urang mah, eusi jalma hatena. Kadang make tiung jeung dulur tara akur jeung tatangga sopa. Saya kana hutang hese. Aya nu kitu. Kan eta teh kalakuan lanceuk euceut teh. Di kopeah keceureung lamun kopeah teh alus kana lampah loba ieu mah di kopeah pagawean moyok batur sementara manehna ge poyokeun batur aya nu kitu? Aya. Jadi kana ngaji saha cenah balikna eta cenah kiai satempat cicing lah teu aneh. Padahal sirah di kopeahan tiung dianggo ari hirup teu barokah da eta sok nyakanyuk we ka emo. Aduh bari ipat geuning ieu. Saya berjanji. Tuh ari sirah ditiung ari pagawean kitu. Moal barokah euceut ieu jantan istri anu sholihah mah sing ridho kana naon bae pamere ti salaki sanajan saeut. Ulah sok punya bari tara bebeg. Cuk. Ridho di Pasian Artos 5.000 sadinten pucar oge. Cekap moal. Oh berarti cuma aya pulus lulus. Allah pulus mampus. Aya cicis romantis, aya cicis anarkis. Puguh ge ari salaki loba duit mah aduh panggilan ge meuni papi sapertos teteh. Atuh ai teteh mah papi mami teh pantes euceut bumina bertingkat, mobilna ge Pajero, adi euceut mah pajejol-jejol di jero. Alphard gaduh sagala meuni seueur mobilna euceut nya atuh sesuai jeung saldo pantes papi mami kalurah oge sami. Ari euceut papi ai suku jebrang. Bade ka mana papi bade macul mi. Mami udah cantik mau kemana mami mau ngalah tutut pi. Punten samikeun lah panggilan teh sareng kaayaan. Urang mah da tukang ka sawah teh we abah. Eta teh mah pantes papi mami mau kemana pi? Mau kerja mau ngantor mi. Aduh naik Alphard. Mami mau kemana? Mau belanja pi mohon izin naik Honda Jazz. Ai tatangga abdi mah geungeung sadesa panggilan papa yayang isuku jebrang pagawean ngalaan jengkol. Papa mau kemana? Ala jengkol yang. Tayang ka mana? Ngaramet pap. Lain
mah setiasa teh panggilan teh papi, mami, papa, mama, abi, umi, ustad. Aya deui geuning salakina teh sok nyebut bunda, bunda, berarti salakina teh panda eta teh. Oh, lah kumaha wae Kang panggilan ngan ece jadilah wanita yang solihah tingali teteh, tingali palurah keluargana masyaallah sakinah mawaddah warahmah. Tidak diukur dengan materi, ece tidak diukur dengan dunia. Kebahagiaan bukan ada di materi tapi kebahagiaan ada di hati. Bu. Araya. Sok urang ningali rumah tangga, ulah ningali Kangjeng Nabi bisi teu tiasa nurutan atuh ningali teteh we. Duh, penuh dengan kemesraan, kemanjaan lanjut yang mau cuma mesrak lamun loba. Lagi loba duit mah sare jeung ngadangkak jiga bakakak. Dibere duit 5.000 nya ngeyeng. 20.000 aja dipasihan ku caroge sataunan cekap moal. Cekap beulikeun kana kawener sok bacu. Simpen na meja makan keun antep salaki sina ngadahar Agustus. Gampang aja mah nyai aya naon bapak hayang susu tinuh Januari. Nyai aya naon hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Dunia mata Allah khairu mata dunia alaman atu solihah dunia priasan seindah-indah priasan dunia adalah wanita yang solih. Insya Allah dengan kesolehan ibu jeung bapak bakal turun ka budak da solehna budak mah kumaha solehna indung jeung bapak ngan ka hade ku bahasa ku didikan ulah cacadelan ojo anak tah ieu bahasa eta mah lain jangan budak jang kasalaki lamun ece keur pasea sok pasea jeung salaki sok entong bohong sok pabaeud-baeud pabetem-betem tepuguh judul parere omong sok tapi sok akur deui sami berarti jujur we pirakus ada juga manusia abdi mah mineng jeung salaki pasea iraha lamun balik ngaji tak ayeuna teu ngantuk sok sieun palurah abdi pasea deui atuh da kamari keur mah capek ti Bogor jauh-jauh aja ti ditu ti Leuwiliang datang salaki biasa lagi sok cumpi kiri cumpi kanan hari tamah henteu abdi teh kalah di baeudan assalamualaikum rehe eta ku abdi teh di pasean we cikopi bari ngasongkeun cikopi teh anak tah ieu langsung abdi ceurik dicabok tutulus abdi teh lompat suban moal ngudang di udang keluar tepikeun ka ron abdi morosot katincak aja percayawan di mana cenah mama euy ngaos bohong kunaon pang ngebohong nanya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat kitu tah anu paingan ku abdi teh aca ditawaran ari ate kunaon bae wae hoyong kopi tuh hoyong nenek teh hayang teu percayaeun sureng teh pedahna mobil teh aya berkat punten palurah da ieu mah nu biasa lamun ti Cilawu teh sok aya dodol Garut sok aya sagala we dina mobil teh punten palurah ieu mah nu biasa palurah mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna ih daripada engke abdi jeung salaki pasea sok aja tanggung jawab daripada pasea mending ribut ti ayeuna jeung palurah Allahumma sholli wa sallim wa barik didik budak ku aga masa ibu dinangna dinengna budak teh bari awasan kalimat thayyibah bacakeun ka budak la ilaha kompak sadayana tepakan ayeuna ku terbangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur
tugas ku doa kamu doa punten petugas lampu ieu lampu sadayana nu di panggung di tenda hoyong di pareuman urang muhasabah mumpung ayeuna seueur jalmi anu ngariung di dieu iwati anu kana mitong di pareuman sadayana lampu hoyong di pareuman heula yu anu dina tenda sadayana pareuman tong aya anu nyaangan dina ieu tempat HP sadayana baterena pareuman mungkin terakhir urang dihurungkeun deui yu urang munajat diri nyuhunkeun ka Gusti khusus kanggo pamaksa dan palurah sakulawargi mudah-mudahan diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu nu hadir kana ieu tempat sadayana dengan ikhlas hati dengan ridho galih dina mana sadayana mudah-mudahan urang sing kenging panghampura dosa arwih ti dieu urang sing karenging ilmu anu manfaat keluarga besar palurah sareng teteh Santi sadayana mudah-mudahan salamina aya dina bimbingan kadeudeuh kanya Allah Subhanahu wa taala pareuman nu dina pelaminan yuk urang maoskeun heula kalimah thayyibah disarengan ku ibu bapak jamaah sadayana abdi ti payun dengan kahilasan mana sadayana tong aya anu dipikirkeun dina mana urang haliah dunia urang lepaskeun heula dunia urusan dunia akhirat anu utama ku urang-urang diemutkeun salik urang di dieu syariatna Bapak Lurah hakikatna urang sing malatas anu nyalikeun urang di dieu Gusti Allah anu masihan nyawa ka urang dugikeun ka waktos ayeuna ieu tidak kagungan Gusti Allah mangga abdi ti payun ibu nyarengan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah sadayana hadir dina ieu waktos ayeuna istighfar dina mana sewang-sewangan mumpung kene aya kesempatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong ibu bapak urang ngahisab kana diri urang sadaya memeh waktu urang engke dihisab ku Allah. Dages waktu nabi hisab ku Allah mah ibu bapak urang teh moal aya hartina. Terkecuali urang kudu tiasa nanggung jawab karena segala rupa pada melan urang nu geus dipidamel ku urang di alam dunia. Sing emut ibu bapak dulur abdi wargi abdi sadaya. Urang ulah gaduh cita-cita tobat ka Allah di mana engke urang geus kolot.
Sabab cantang tuh umur urang nepi ka kolot. Mana kajongjonan urang nyen dosa ka Gusti Allah penting isuk ge teu urang tos teu aya di kieu. Penting nu ayeuna karasa ku urang ibu bapa poekna penting ge teh penting nu terakhir. Isuk page teu urang geus mau tiasa ngarasakeun kana poekna penting sabab urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Urang geus kudu waktu ngantunkeun alam dunia. Siang nu tadi karasa panas panon poe urang panas na karaos ku salira urang penting ge teh nu terakhir. Isuk page teu urang tos teh tiasa ngarasakeun kana panasna deui panon poe sabab urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Dulur nu salembur tatangga anu aya tahun kamari jam kamari aya nu ngantunkeun kamari mah urang teh masih kumpul kene sareng aranjeunna ayeuna tos teu aya di kieuna. Beuteung isuk page teh urang nuturkeun ka aranjeunna urang tos kada aya di alam barzakh ngantunkeun alam dunia. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Abdi yakin raja kadapal Gusti ya Allah. Ieu tempat mulia dina waktu ayeuna jamaah teu aya hatena hiji oge anu maksad bade poya-poya. Tapi sadayana bade ibadah kadapal Gusti ya Allah. Hadirkeun junjunan abdi-abdi sadaya ruhna di tengah-tengah abdi-abdi sadaya ya Allah. Da geuning Allah nyiptakeun alam dunia sareng eusina satu acan nyiptakeun alam dunia. Allah ternyata nyiptakeun heula nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi rindu ya Rabb. Abdi kangen ya Rabb, abdi sono ya Rabb. Perjuangan anjeunna nu sakitu luar biasa ka abdi-abdi sadaya ya Rabb. Aranjeunna sadaya nu tos ngarantunkeun para sahabatna terutami Nabi urang sadayana nu diperjuangkeun nu dikorbankeun sanes ukur ayeuna kanggo umatna, sanes ukur kanggo keluargana, tapi anjeunna ngorbankeun rela dikorbankeun nyawa demi urang sadayana nu jadi umatna. Sing emut ka para pamudi sareng ka para pamuda dulur abdi sadayana nu hadir dina ieu tempat. Sakumaha gagah urang cicing di alam dunia jeung kuat sagala loba ku dunia seueur ku harta. Anger urang dina nalika tos dicabut nyawa ku malaikat Israil maka gagahan teu aya, kakuatan teu aya, iwati urang ngagoler paek dina jero pasaran diriung-riung ku dulur, dicencerikan ku anak jeung salaki digeuing-geuing ku budak jeung incu nu can patih hideng da puguh disangka sare. Da moal nyaring eceuk da kayat urang teh geus maot. Urang ku sanak baraya dianterkeun ka kuburan, sanak baraya baralik deui ka lemurna masing-masing nguruskeun ka dunia. Urang mah ibu bapa di jero kubur boro-boro mun mikiran dunia. Urang mah ibu bapa di jero kubur boro-boro mun mikiran harta. Mikiran alam kubur nu sakitu sempitna, mikiran alam barzakh nu sakitu poekna. Cacak lamun sajujur ibu bapa geuning urang kakarek ngaliwat kana pakuburan tos gaduh rasa keung, tos gaduh rasa sieun. Sok komo ibu bapa lamun urang asup bari kaayaan sorangan teu aya nu baturan, iwati amal hade urang bari amal nage teu boga. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, abdi-abdi sadaya nu hadir dina ieu tempat ebut kapun bapa sareng kapun biar ibu rama abdi tos ngantunkeun ya Rabb. Mutiara nu aya gentosna di alam dunia ya Allah, ayeuna tos aya di kieuna. Indung nu kakandung bapak nu ngayuga sing emut para pamuda para pamudi teu ngarasa gagah. Urang teh moal aya di alam dunia lamun teu lahir tina rahim nu janten indung. 8 bulan lamina ibu bapak urang kantos ngaheulinan rahimna. 2 tahun lamina ibu bapak urang kantos nyadap kana cik dina arep dugikeun ka hapa nu janten indung.
ngajerit maratan langit moceak maratan jagat nu jadi indung nahan ka nyeri dina waktos ngalahirkeun urang ka alam dunia. Kaayaan urang pinuh ku kokotor kudu jadi indung teu ngaros geuleuh dirawu dipangku. Da balas bunga gaduh putra lahir kaayaan salamet. Dina nalika urang gering kudu jadi indung dibawa ka rumah sakit. Kajen banda teu boga, kajen biaya teu boga. Bela nu jadi indung ngorbankeun ka era unyam ieu katatama. Bari can kabayang ti mana jang mampu naurna, can kabayang ti mana jang mampu ngagantiana. Nu penting budak sehat deui, nu penting budak salamet deui. Tapi naon ya Rob nu dibalas ku abdi-abdi sadaya anu janten sepuh. Abdi sakayung-yung ningali Teteh Santi. Sangat membahagiakan sepenuhnya untuk orang tua. Abdi mah ya Rob senantiasa keadaan mampu ya Rob. Seksanaos kehadiran tibung kaputra makanya memberi harap kembali. Hanya memberi harap kembali, hanya memberi harap kembali. Tapi geunyeleung dugikeun ka langit ketujuh. Anak mawantun nyeri kanu jadi indung. Anak mawantun milaraan kanu jadi indung. Indung mah tong boro-boro dunia nyawa geri nu dikorbankan demi anak. Bahkan ketika indung ngalahirkan jadi putra dugikeun kangantunkeun disebatna ge pupusna maut syahid. Tapi ketika anak tu seueur dina sukses ku sahana tu seueur duniana teu saeutik anak nu nyeri nu milaraan kanu jadi indung tepikeun ka indungna nangis ngecelakeun cisocana nyeri ku pilara nu jadi anak nyeri ku tingkah laku nu jadi anak munyin laku goreng indung nu nandangan wiwirangna anak geus beunghar indung lapar teu ditawaran-tawaran acan. Anak to sukses dina usaha indung gering teu dilomok-lomok acan ngacelak cimata nu jadi indung nyeri ku tingkah laku anak sing emot dulur sadayana kajen anak pangkatna kiai kajen seueur santrina kajen pernah ke Mekah kajen pernah ibadah haji tapi lamun anak wantun kitu kanu janten sepuh geunyeleung dugikeun ka langit ketujuh tong boro-boro asup ka surga ngambe sengit surga na geus diharamkeun ku Allah. Sakomo ibu bapak lamun urang wantun ngababukeun kanu jadi indung kena urang sibuk pada melan masalah dunia anak dipihapikeun kanu jadi indung nu ngamanian budak nu jadi indung nu gegerok nu jadi indung anu ngasuh nu jadi indung nu ngahuapan nu jadi indung leuheung basa lamun aya dina ridona palebak lamun teu aya dina ridona suhtullah bisuhtil walidain bendu Allah aya dina bendu ibu Rama ridallah ridal walidain ridho Allah aya dina ridho ibu Rama. Ya Rabbana ya Rahim ya Rabbana ya Karim. Saksi langit sinaran bumi palurah ikhlas karena Allah korbankeun harta segalana demi sayang ka putra sareng putuna. Ya Allah jantenkeun amal ka saya di payunan Gusti sagala rupina. Palurah jantenkeun keluarga anu langkung sakinah mawaddah warahmah runtut raul sauyudan dina rumah tanggina. Naon rupi pamaksadanana diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah nu hadir dina aya tempat seueurkeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos ayeuna urang sasarangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah jantenkeun abdi-abdi sadaya nu hadir di dieu jalmi anu kenging kabagjaan dunia sinaran akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jantankeun keturunan para putra kutu abdi ya Rob murangkali anu saroleh anu sarolihah. Jantankeun ya Rob kehidupan abdi yuswa abdi dipaparin panjang ku Gusti abdi tiasa istiqomah dina ibadah. Maafkeun abdi sadaya ya Rob dina kaayaan Gusti. Amin. Maafkeun ya Rob abdi sadaya dina kaayaan Gusti. Amin. Tebihkeun ya Rob
abdi sadaya maut dina kayaan suul khotimah. Hoyong abdi maut nyana kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dunia teu aya hartosna, banda teu aya hartosna. Seandainya orang maut nyana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para putra ibu bapak sadaya khusus keluarga palurah, mudah-mudahan para putra putuna sing janten dambaan orang tua sabab anu bakal ngabagjakeun urang di akhirat nu bakal nyalametkeun hidung jeung bapak iwati doa anak anu soleh sedekah jariah ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan ibu bapak sadaya nu hadir kana ieu tempat sejak urang mahabbah nembongkeun rasa cinta ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi sadaya jaga dipasihan syafaatna sasarengan di yaumul qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani rahman. Dua kalimat ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, selalu dicinta oleh Tuhan. Iwati kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mangga caangkeun di baterai HP-na urang angkatkeun, urang maoskeun kalimat tasbih sadayana iringi ku tepakan terbangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula sadayana billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula. Aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasallim wa barik. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, sakitu nu kapihatur kirang langkung dihapunten kasadayana. Ibu nu arangkat ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dieu mudah-mudahan urang sing karingi ilmu anu manfaat. Ulah bosen-bosen doakeun mudah-mudahan palurah da syariatna urang ku keluarga palurah dikempelkeun di dieu. Hakikatna Allah nu ngumpulkeun sadayana. Insyaallah barokah ngaji penting ayeuna Allah masihan pangaji, Allah masihan harga jalan tol lebet ka surga. Si ka surga sadayana ngalangkungan acara di palurah ayeuna. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah, abdi bari teras ngabujeng diangkat ka Karawang, doakeun mung sateu acara panginten teteh abdi ke hayang dipotokeun lah sareng teteh. Abdi moal tepang di sareng teteh diantos ka Pangandaran teteh. Doa ti sadayana abdi karasan asli imah ti Tasik, domisili Pangandaran, pun anak tos nikah meneraskeun di Pangandaran, pun anak abdi kembali deui ka tempat asal ka Tasik. Pun bapak ngadirikeun pasantren ti tahun 78 janten abdi diageungkeun di pasantren. Alhamdulillah kadieu sareng pun adi anu bungsu namina Haji Cecep, janten abdi mah 3 bersaudara, Aah, Beben, Cecep, janten trio ABC. Alhamdulillah janten upami pun bapak manggil teh ABC darat
datang kabeh. Alhamdulillah santri abdi kirang langkung ayat 350 jalmi, 350 santri, 70% sadayana santri orang Garut. Sadayana orang Garut seseurna margi anak cucu para alumni ayeuna sami dipasantrenkeun ka Cineam dipun Bapak. Alhamdulillah orang Cikajang, orang Cilawu, orang Bayongbong, pokona mah hampir 70% orang Garut. Seueur nu teu mampu doakeun keluarga ti pasantren abdi terutama sing tiasa ngabantos santri anu berjuang kanggo prestasi ilmu anjeunna supaya menjadi dambaan orang tua. Nah, pilih ibu ayah di dia orang Cigadog hoyong ka pasantren teu gaduh biaya mangga tiasa ka ditu ka Tasik daftar we aya nomor HP-na insyaallah tadina channel YouTube pun adi aya mangga ibu daripada budak nganggur daripada korban pendidikan ti sepuh ibu teu aya waktos kanggo ngadidik putra sok lebetkeun ka pasantren insyaallah moal kantos biaya kanggo jalmi anu teu mampu kantenan kanggo yatim piatu ti mana ibu abdi tara donasi abdi tara ngaju-ngajukeun proposal insyaallah dengan abdi kerja keras sapertos teteh abdi ngan benten profesi demi agama insyaallah selalu berjuang ngiring ayeuna amanat ti sepuh. Mudah-mudahan ibu abdi sing sehat sadayana keluarga di pasantren sing sarehat sing tiasa istiqomah dina jalankeun kakedahan sakumaha anu dikedakeun ku Allah sareng ku Rasulullah utamina kanggo berjuang kanggo para santri sakitu panginten kapihatur palurah sehat ranyang yuswa sadayana mudah-mudahan dina ieu riungan sedekah pengajian silaturahmi tos aya insyaallah tujuan palurah karena Allah mudah-mudahan pasaufa nutihi ajron azima Allah memberikan pahala yang berlipat ganda khusus kanggo palurah sakulawarga hadanallah wa iyyakum ajmain Cipeujeuh Jalan Cieurik Malikupat di Abonan Pepeueuh pami maruli ulah upat kaawanan sanestu hoyong dipanjangan waktosna tos penyekapan kena ku bahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngawaleur kitu eta teteh nu dipayung meuni bedas kitu geuning lapar teu acan tuang teteh acan naon tuangna sangu beas sangu sanes beas sanes ngan peda eta sangu nu tuang ku teteh asalna tina piring teh sanes tina beas maknya nyomotan reneh tina beas tina piring osok teteh tuang dina piring teu kenging pepeueuh tuang mana kursi nya na sama na karpet pira ku tuang bujur nyengcre na piring ari sangu dibalatakeun na kursi ieu sing areling ece kongkorongo ari nu kitu naon eta mah sora da teu aya hayam liwat eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi geus mau bener palurah ya mah geus ece teh kedah karobat kedah istighfar pira ku balik disebut hayam mahnya hayam ditiung Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh aya pesan. Ngatikeun nuhun ka kersana saja maparus masyarakat tausiah ka urang sadayana. Insyaallah benten sabadana kita diteraskeun ka pesan. Mengapa itu? Kanggo salah jangan pamitan. Alhamdulillah tur nuhun Ibu Ustazah, Masya Allah abdi teh ngapain pisan. Aduh, dina TikTok oge seueur ngiringan ceramah-ceramah Ustazah Aah ya. Mung tiasa ngiringan babarawakanna hungkul. Ayeuna tiasa ngupingkeun langsung luar biasa Masya Allah. Elmuna kengeng tapi terhibur orang teh seserian tadi laras teu aya nu tunduh ngupingkeun Ustazah Aah malaras Masya Allah berkah kanggo Ibu Ustazah sadayana atur nuhun. Apabila kita sesuai sanu wajahna bahasana lembut salirana lah sanes sebatkeun tenan mudah-mudahan saya di salirana saya lebetna saya monggo Allah Subhanahu wa taala